nyeri. Yok, nyangsang. Nyangsang sorangan. Yai. Terus alat pisang. Gelisnya. Aduh. Kripuh. Lain ngabarejaan ka urang teh aduh. Bejaan naon? Si Oyok galak. Hah, matak mangkat ge nya, mulnya. Kudu ngarasakeun ku urang dirasakeun. Tahu si Damo ge teh ladek kitu. Ngarasaan. Matak entekeun antepan cenah nyaho cek sorangan da cek bejam sok teu puguh bisa pajarkeun bohong. Matakeun antepan. Ari ngaranna ka babaturan mah bejaan atuh. Ye, pan dumu kitu mah karasa nu geulis teh kumaha? Gulis. Hapok hoream. Aduh, Moal. moal deui ah. Bakal ka dieu jalan kitu sih dana teh dipegat diri teh. Lila di mana di? Lila. Yo ripu itu iya ah. Tah. Tah, geningan. Ada. Pareman motor. Kumaha dan Gelo. kumaha ulin teh? Rame. Kan seuri da. Tapal batur di dieu. Aduh, Teu nyaho di dieu mah balangsak. Di dieu mah senang-senang we. Awewe ieu mah jeung awewe. Harko heueuh di Siwati. Alumnian meureunnan anduh. Tingkah mana kita angkat langsung sisirian kitu. Teu inget ka baturan mah. oho we keur senang mah. Pasti Aduh, ulin teu diajak. Riweuh nyeri. Si ieu kena tinju. Balik ah. Tadi. Kalau hajir. Semua balik. Balik ah. Balik. Bantuan atuh ieu aduh. Nah, Nyeri. Ku awewe piragi ku awewe Ku awewe. Ini manja dia buru bang. Nges kan apena purangkeun di motor. Urang di mana yuk? Balik. Sing nyanyi di lah tis lah. Isti. Urang lapar can dahar. Mana di ditu meureun alumni yang ngaliwat meureunnan. Balik. Kan diharap. Mulai polisi. Bener kenatan. Oh. Gigina benerkeun. Mulai polisi. Aduh, nyeri. Tah mendorong ge. Geus dorong sok. Semua. Ayo. Oh, baik lah. Si Ojak. Naho? Turun lewat dinya Wan. Lewat itu. Jauh. Mana hayang? Apa si Ojak? Satu ayo. Itu buru. Kau kembalikan bahaya tuh. Ayo atuh. Ini lila untuk panu kita bangun ya. Kayak gulas teh motor lain yang dipaling. Sih, di paling mau panak di banyak betul lagi. Kamu mau penting. Woi. Anjing. Itu mana anjing ini? Gimana? Reklaman mana ka dia? Enggak perlu Udah capek udah. Sumpah. Naon ieu teh berasa lewas ini. Wah enak suka nginjem motor ah. Aing maneh urang sakola kumaha? Geus nge-BM lah. Dot. Habisan lagi nge-BM. Hayu Rod baturan. Jang naon nginjem motor jang. Oh, orang yang perlu lah. Ku jang naon heula? Perlu. Pokoknya mah perlu lah. Kumaha? Bisa cari orang mah. Ini bener kan? Heeh, cari Bae alis gitu. nginjem motor lah ya. Urang ge buki can ari itu ka tukang cukur dicukur. Jang naon sih atuh? Apa orang yang perlu isukan penting Ya. Dikeun. Ki isukan ieu urang langsung dipulangkeun deui da. Geus beres oge. Hah? Nyata mah tergantung si Bagong orang mah. Kumaha? Nyamal jadi mah ulin teh. Naon? Mereka mana tuh? Sintai. Alah tiba ngasih intai. Geus lah leumpang we deket ieu. Kulo nginjem motornya. Bawa ini ya. Bensinan lu?
bensinan atuh. Minta tuh orang ke bensin. Yang nginjumnya mental geura. Ah, biar aku mesti pinjem. Mana masuk aneh mesti pinjem pulang minta bensin. Si ojek eureun naon? Urban ya. Suka. Itu deui tep. Eurat tuh. Assalamualaikum. Wati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kasih gini. Orang anu yuk. Jangan ajak. Ada motor. Yuk. Cekap itu ojek di motor nak. Nya cekap atuh ieu tuh. Wuh, jok lagi lega Wati. Ayo. Kayak orang urungkeun lah nya. Ini Wati pasti. Biasa lagi 3 kali dah Wati. Pantasannya. Wati. Turunnya motor teh. Kisah ya. Punten A. Nya Wati. Salaresna wati teh teu tiasa ameng tebih-tebih. Komo ngangge motor mah. Kedah wawartos laka mama. Oh, Kamari oge adana ngajakan ameng ke wati wawartos laka mama. ada nak. Nya janten watina tiasa angkat. Oh, ayeuna mana ya tuh? Mamahna teu aya nuju di uwa. Oh, Nya ojek wati teh tos aya janji sareng Emar bade ka bumi Emar ayeuna teh. Janten wati teh tiasa amang sareng ojek. nya tuh kamu gitu. Punten nih ojek. Nya. Mangga wati ka Emar heula. Naon sih mana? Tunggu tah. Mogok. Kedah wawartos laka mama. Oh, Kamari oge adana ngajakan ameng ke wati wawartos laka mama. ada nak. Nya janten watina tiasa angkat. Tuh minjem aja tuh. Ih, ini koten ulah minjem ge ka babaturan teh. Kan urang kata mesin rusak kira kanggo si bunda. Memang gitu wae ngomong teh. Koret ka babaturan teh. Dasar koret. Urang ngomong ulinjing budak koret lah. Ayam tinggalna. Ya waktu yo awas yang merusak. Ya mau ada teh. Halus. Ngurung tah. Ngurung anjir. Halus. Kira ngeres meuli
Terus coba turun mana tak rusak bro. Diterapkan lagi bisa tuh. Cuma mahal tuh itu nu karena tuh. Cih, bro. Lagi jojak mau motor bro. Cil, Jak. Sini Jak, bagian Tania anjir, halus. Jak. Jak. Si ojak mau motor halus halus. Kita mah darah ayang enggak boga. Lah digoreng Jak ngewa. Nah, Hari itu Jak hari. kan waktu nah hari dulu ah. Tuh maaf atuh. Tas di mana nih Jak? Berarti tas di Masiwati. Oh, tas di Masiwati. Sengajakan ulin ke Siwati. Lagi disuatin aja. Pasti Dayekeun lah Siwati mangan. Ngan embungan Masiwati nanya. Maneh mah Rul. Siwati nama geus dayekeun Rul. Oh, daekeun. Kan indungna di imah. Nah, kemarin aja kan bibi orang mau gitu motorna. Keswani. Wani. Maro deui wae nyoker ka lesa ah. Nyeri betul teh. Halus Jak padahal mah. Siwati ge pasti daekeun. Eueuh geus Siwati mah geus daekeun Rul. Kita Kurangnya kan indungna di imah. Emang kamu gitu bibi orang? Tadi mah maneh belentuy di imah. Orang? Pati kamari teh janten teh amang sarang adana. Janten Mar, ada nate kamari ka Bumiwati, terus pawartos ke Mamah Wati, bade ngajakan Wati ameng. Jadi we dihekeun ke Mamah Watina, ada sawur nama cenah, terangeun ke mamahna adana. Terus Wati diajak ka mana wae? Hanya kitu we Mar, Wati teh di jajanan. Cantik, Wih, baso, rame. tapi nyamar pas ada nganterkeun Wati uwih, ada nate ngajak bobogohan ka Wati. Ya gitu Wati. Terus Wati narima teh? Pasti narima. Soalnya ada nama Kasep. Terus boga motor halus. Duka tuh Mar, apaan Marget terang Wati teh resepna ka saha? Nya, Marget terang Wati teh resep ka saha, tapi ada Kasepan si adana. Wati main Mar penasaran wae. Wati Kedap atuh Mar. Teras Wati teh ngajawab. Oh, nya kitu Wati. Nya kitu we, duka ah. Terus ada nana kumaha? Duka Mar. Yok. Urang mah boga nu kieu. Neta. Kaleceran. Kumaha ulina? Yo tingalikeun urang. Ye, kalayok. Pak Julius. Mana masih bisaeun meureun. Bisa urang nu malina. Sok atuh di Ya iya na tuh Pak Julius tuh ae. Urang mah ieu na sia anu jadi goreng. Beli di mana, Wan? Nya di sekolahan urang. Ay. Ayo turun nyobaan. Ya tuh, tinggali ka luhur. jauh. Ayo bro. Ya. Merek ngajaran. Hayang. Mau lihat teuing sia. Tuh mana dunia tuh gaknya. Lihat teuing yo. Wan, Cih, kemana yok? Kemanakeun? Yok, nyangsang. yang sang sorangan. Jai. Mama lebih kangkangkeun. Kurang ge minjem teh mana mau ke situ, malah mana-mana. Tuh. Mal nepi tuh.
Mau disang-sangkun sudah mana mah? Yang itu tuh aja yang sarang. Ah, taekan lah. Tok, urang mere nyaho di mana nak? Sang-sang we. Ya teh nyaho atuh arek nyangsang mana menyahkeun wae urang. Mana nu main keuna? Ya tambah butut we. Anyar muli butut. Lah mana eta na yok? Tuh. Oyak-oyakeun we tah deketinya. Kieu we. Orek-orek keueuh lah. Teu bisa alin sia. Tah. Tah. Macan. Murag. Kada yok disang-sangkeun deui ah. Henteu. Ya atulah. Dikeun. Mana dong disang-sang-sang. Mana koret. Lain koret. Mana mau disang-sang-sang. Tah. Dan tunda didinya. Soek eta naoge. Tuh rusak ah. Rame ulin duaan mah yok. Geus tuan, mun mane mau ulin jeung urang, mangkat we ditu. Lain gitu yok. Yang mah yang lagi ulina barengan. Gitu deui. Emang urang embungan? Urang oge hayang ulin jeung barudak. Tapi mane nyaho sorangan pan. Si Ojak ngomongkeun cintaan weh. Mane ge saruana dihan. Letik-letik teh geus beger. Ande. Turun. Nyang. Ande. Jadi gitu Ro ceritana Ro. Jak. Di kamar si Oyep jeung si Wawan ulin jeung urang sia. Oh, ulin. Suganti orang mah ulin jeung marane. Tuh, gitu tuh. Kemana nya? Ah, bawa pasnya aja mulanya ah. Entu Jak. Ai mana pasiana? Nanti kamar ge geus eueuh kok. Iya, orang mah suganti ulin jeung marane. Cerame sakian mah ulin aja. Teh Jak yuk. Ayo, Di soalna nang tiang. ayo tangan. Cerame ulin sakian mah. Ya. Jak. Naon? Kurang bawa lah motorna. Apa kayak itu? Anjay, kurang bawa motor. Tunjak. Bawa atuh alus. Terus. Bawa motor aja. Ye, tadi cina yang mau motor. Capek. Tugan, tuh. Berat ini. Motor aja. Dorong atuh. Berat. Ya. Mana tak kuning? Ame undi. Kuning mah dah. Yok. Si Ojek yok. Kalau ulin teh duaan wae. Lu ngajak-ngajak. Ayo, sabar. Si Wawan. Mana ulin teh duaan wae jeung si Oyo. Ajak-ajak. Yok. Kemana mana? Ulin teh duaan wae. Nyeru ya? Mana di Wawan? Ulin teh duaan. Dan ulin yang barudak. Kereka mana yok? Yok. Ngomong atuh yok. Mana masih gak ambek ka urang? Yok. Ngomong atuh yok. Urang salah naon ka maneh? Udah mana mah jak kesiwati wae. Nyahampura atuh yok. Hebatnya si Wati. Bisa nyian mana poho boga salah. Poho boga urang. Jeung poho boga barudak jak. Atuh bro. Kesiwati wae. Yok, hampura atuh yok. Hampura jak. Mun weh
hampura bisa nyelesaikan KB masalah. Meureun arurang moal pernah tah disebut budak bedegong. Ya orang ngaku salah yok. Orang ngaku lah yok. Masalah perasaan mah orang komo kak Siwati lemah orang yok. Jak, emang maneh hungkul nu boga perasaan? Urang barudak boga jak perasaan. Lain gitu yok. Turun bantu orang. Makin kemeja so ganteng. Ya. Menaon cenah. Itu mana meja? Tuh yok. Ieu mah naon? Lain naon tuh? Turuh. Yok, ya hampura tuh yok. Ayolah, gelut lah jeung aing. Oh yok. Mana yang menang yok? Orang wakai lagi di mana yok? Tong ajakan buat ke orang lah yok. Semana yang menang? Nyeri. Nyeri teh. Nyari yok. Tong ajakan buat ke orang. Nyeri. Nyeri yok. Nyeri yok. Tempo nyeri. Mane balik deui ke arurang. Hampura tuh yok. Nganah pisan mane jak. Urang nanya jak. Mane milih arurang atau si Wati? Ini arurang mana? Enggak arurang kita. Ini barudak yok. Mane daik ngagorolong di dinya. Dulu kekhawatiran orang tua pernah memisahkan kita, tapi kita bisa kembali bersama. Dulu teknologi pernah memisahkan kita, tapi kita bisa kembali bersama. Kali ini asmara yang memisahkan kita, sampai akhirnya kita bisa kembali bersama. Tapi kita sadar suatu saat nanti waktu yang akan memisahkan kita, dan kita tidak akan pernah bisa kembali. Salam dari kami, sahabat yang bisa kalian lupakan namun takkan pernah bisa terhapuskan. Maketa atur karupa aya nu balik euy pira kurek tamat anasna semelik kuota dagang kuli pira ku tamat nu balik tuh euy ladang babu teh di sawah kumaha tuh geus kieu pira ku disusul maka ditu ka base camp kudu tong ditamatkeun atuh lebar gitu kuota orang lajonawan deui teu kudu ieu kayak ngeusan kieu tamat tinggal tulisan bedolan saya senang kanap saya tah terus bedolan senang kanap dekat tempo renyak terus sana tuh. Si Beben mah rupa-rupa wae baru mengestek tamat gitu. Geus mah nyewa hotel orang tuh jadi we cutina
Pokoknya namanya sampai jumpa di episode berikutnya. Tah, gitu atuh tong ditamatkeun.